Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Langkung tipayun sadaya pujian, sadaya syukuran urang sanggakeun ka zat Allah anu kalayan kudrot sinereng iradat mantena urang samudayana dina danget ieu pisan tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina raraga nyumponan salah sawiosna kewajiban urang nyaeta tholabul ilmi. Anu mudah-mudahan kuasila sumpingna kana ieu pangaosan Allah maparin rahmat magfirah sinereng inayah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Saterasna sholawat sinareng salam mudah-mudahan disanggakeun ka junjunan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, tugdugi ka urang sadayana anu mengakui sebagai umatna, anu mengaku sebagai umatna. Hadirin anu sami-sami hadir rahimakumullah. Manusia hirup di alam dunia parantos didamel ku Allah sebagai khalifah fil ardi. Manusia ditugas supaya ngatur, mimpin, sinareng mengelola i alam dunia. Karena sakumaha parentah sinareng karidoan mantena. Setiap individu manusia mangrupikeun pamimpin bagi dirina pribadi. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi lingkungan keluargana. Malah seorang kepala negara adalah pemimpin bagi negara anu dipimpinna. Anu salajengna setiap pemimpin bakal ditanya dipenta pertanggungjawaban tina masalah kapamimpinanana. Pokokna mah semakin besar tapuk kepemimpinan semakin berat juga pertanggungjawabanana. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kumargi sakitu dina hal ieu pisan simkuring bade ngagaris bawahi masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak dina masalah pendidikan agama. Hadirin anu sami-sami hadir, setiap murangkali anu lahir ke alam dunia sadayana suci, bersih, lir ibarat kertas bodas anu teu acan pernah kakecretan mangsi hideung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah babahu yuhawidanihi au yumajisani au nasronihi. Maka masalah hideung beureumna eusi eta kertas rek alus jeung gorengna akhlak anu janten anak tergantung kumaha tanggung jawab sinareng pendidikan tinu janten ibu ramana. Dina hal ieu pisan tanggung jawab tinu janten sepuh kacida dituntutna. Naon margina simkuring nyereos model kieu? Sabab anu jadi lantaranana tuntutan tanggung jawab orang tua lain ngan saukur di dunia wungkul, tapi anu leuwih berat tuntutan di akhirat. Terkadang anak anu cilaka matak nyered karena kacilakaan anu janten sepuh anu lepas tina tanggung jawabna. Hadirin rahimakumullah, lamun seug urang ningali kana zaman kiwari peradaban manusia semakin jauh tina garis etika norma-norma agama. Dekadensi moral di mana-mana, brodilhum merajalela, tuntunan menjadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan.
anu sadana ieu sebagian besar terjadi di kalangan generasi muda sepuh sadaya. Kumargi sakitu ku hal ieu pisan urang sadayana salaku anu ikut bertanggung jawab kana nasib masa generasi Islam teu aya jalan kecuali urang kudu berusaha kumaha cara mengantisipasi, membendung sareng merehabilitasina margi cek hiji katerangan daf'ul mafasid aula min talbil masolih, mencegah kerusakan lebih baik daripada mengobati. Naon kitu cara nu jadi jalan jeung carana teu aya kajabi hadirin sadayana iwalti pendidikan agama. Didik, bimbing sareng tuduhkeun anak incu turunan urang sadayana supaya kenal sinareng ngartos kana pendidikan ajaran agama, ajaran syariat Islam. Karena yakin hanya ajaran Islamlah yang dapat mencetak dan menciptakan generasi urang menjadi generasi yang solih, yang solihin dan solihat. Karena yakin hanya ajaran Islamlah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Rupina ti simkuring dicekapkeun sakieu bae, mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus pikeun diri simkuring umumna pikeun urang sadayana anu sami-sami hadir kana ieu tempat. Oge hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.